Kuayana syukuran ieu pangajian mudah-mudahan leles desa Jagabita sing diraksa dijauhkeun tina balahi amin. Sabab masih kena aya jelema nu daek syukuran kana nikmatna Gusti Allah. Lain teu mampuheun Mang Eman ngayakeun jaipong di dieu kabayar ku Mang Eman. Lain teu mampuheun ngondang artis ibu kota rek si Ayu Ting Ting narek si Saskia Gotik mampuheun Eman mayar. Sok ek nepi ka peuting sampai jeput sugan ti isu dang atuh laktung ding tung rumah tangga tak awet rajet malam kedua ngebor bisa ngeunah kapake mik ku aing. Tapi Mang Eman hayang berkah diondang rahmat ridona Allah ku pangaji ku pangaos naon hayang boga harga di hadapan Allah makana disebut nage pangajian ai pangajian teh pangajen ai pangajen teh harga disebut nage pangaosan berarti pangaos ai pangaos teh harga makana sing sajelema nu datang ka majelis taklim milu ngaji milu ngaos maka keluar di majelis eta jelema bakal jadi jelema nu boga harga di hadapan Allah. Dan amin amal amin kenceng dipigawe henteu pengajian di direun imah pura-pura we teu ngadenge aya nu kitu di dieu eta geus aya deui wae komplit di dieu mah aya wae. Sok hayang boga harga di hadapan Allah rajin ngalengkah ka majelis taklim kunaon loba musibah sabab geus loba jelema teh syukur kana nikmatna Gusti Allah. Teu ujug-ujug musibah datang lamun eueuh nu ngondang bener nya nu nyieun kajadian alam ya kabeh Allah dengan kekuasaannya nu ngabeledageun gunung Allah lain insinyur sugan gunung meletus gara-gara ku insinyur dikompak ayo meletus paeh insinyurna ge tsunami nu nyieun saha Allah sugan aya profesor di tengah laut ngomecai laut tsunami aya tsunami paeh profesor dilegleg teri nu nyieun kabeh Gusti nu nyieun gempa Allah dengan kekuasaannya menggerakkan betul ngan eta kabeh kajadian aya nu ngondang budak leutik ceurik yang ngarep ka bapana cek bapana kurondang ceurik dicabok Pak kusaha ku si AA ku lanceukna dicabok nah lanceuk maneh make nyabok HP si AA ragrag ku ujang beulah kana batu nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu nyieun kabeh kajadian ieu alam Allah dengan kekuasaannya tapi nu ngondang ieu kajadian perilaku jelema anu geus sombong ka Gusti Allah. Makanya sempat dikomentar ku Bang Haji Roma Iraha Pak Irama datang fans beratna menghadap Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicing aing teu lupa latihan eta. Bagaimana Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Geunah oma lamun geus ngomong. Ih, favorit aing eta baheula. Aing sok lalajo filmna baheula oma. Satria bergitar. Layar tancap. Oma naik kuda. Tonggong gitar. ramenya bijil kuda oma jagoan nana pan meni surak kabeh nu lalajo jagoan datang soalna naon eta aing astagfirullahaladzim meni tega saya nyebut kuda kai eta nini bari molotot kuda cenah ai dendam naon ka aing nini eta
meni refleks kompak kabeh kuda. Nah ya si Eman tatangga karena itu ya kita betul kekarak encer mah anu wadi nyebut kuda kae. Oma lupa tak ditembak ku penjahat kena karena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau telah mendolim diriku, maka tunggu pembalasan. Allah tidak akan membiarkan orang yang teraniaya. Assalamualaikum. Oh mama jeung penjahat ya assalamualaikum wae. Wah capek aing sorangan musik ku aing kuda ku aing tak beda mayar lagi si Aiman soalnya aing gak wakilan kuda. Oh mager lumpat aya awewe nyebrang. Kau gak itu Rika sama Ruk si Rika. Omah oh Omah sungguh kau terlalu Omah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Haji, di Indonesia banyak musibah. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Ku Bang Haji Roma Irama disindir. Baik, kita simak syair berikut ini. Saha nu ngondang musibah disindir ku Bang Haji Roma Irama. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lemah geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma lamun nyanyi tungtungna muriang nggak begitu aing tawa. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, tara baca Quran berjamaah oge kan kurduaan. Lamun geus nginjem duit kunaon keur nyadinya eta lagu ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa. Haram riba haram. Lamun geus loba nu kitu tah eta nu ngondang bencana datang. Di mana bencana datang kabeh kabagean. Satu makanan ka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku ustad ku kiai ngalawan masing-masing kiai ngeunang serta ngomong kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu kiai ceuk sa teu ngarugikeun batur euy datang mah musibah kabeh kabagean rugi. Benar tuh gempa di Lombok nanu mararot jelema doraka wunggul loba jelema nu keur ibadah jadi korban. Benar tuh tsunami di Banten nanu maot jalara kawungkul maaf loba santri jadi korban nu teu nyaho naon-naon kabagian akibatna. Can pernah aya tsunami musyawarah sugan cek tsunami pilih-pilih belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum kiai nyalametkeun diri sieun kena ku ombak naik tangkal kalapa luhur ngumpul laut di hadap uap eta tangkal kalapa kiai nyalamatkeun diri naik tangkal kalapa nonton imahna ka bawah tsunami meh nama salamet tangkal kalapa nangkep ditulungan taku Allah bari make kolor aing sampingna ka bawah ku tsunami ti heula merosot untung kolor pade coba lamun jeung kolor na merosot
eta beok ka mana hiber geus datang musibah kabeh kabagean geuning kabeh bener teh nah we ngomong masing-masing kiai lamun anu ngajak masing-masing ka kiai lawan ku kiai alus mending masing-masing ame aing teh capek siapa mandi sia sorangan ulah nyusul aing ayo sia ayo waktu anu paeh mak kiai nu ditehang bener teh coba lamun kiai na dendam ibu-ibu mewek ka kiai datang anon ce salagi maut cek kiai oh nu ngajak masing-masing teh nya anon ce ka dieu eueuh nu bisa ngamandian masyarakat geus kumpul nungguan kiai cek kiai ece bejakeun ka salaki ece masing-masing aya moal kiai dendam gitu aya moal sakumaha diijidan waktu dibutuhkeun mah datang bener moal ngantep kiai tapi lamun dendaman kiai na bahaya aya geus saiki kumahakeun ka mayit nu bisa kamandian teu ku dilelep-lelep ka kulah leuheun mu anakna kreatif cek anakna geus eueuh nu ngamandian mah bapak kaekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam sakalian seuseuh usia giles amit-amit mayit di steam pakai kanebo beres garing dikit ame herang beungeut mayit ulah dikubur bawa ka showroom bisa anu ngiridit mayit ampun aya mayit di leasing makanya butuh ku ilmu kiai butuh ku ilmu para ustad bener tak ya Allah ya Rabbana nana teh masing-masing moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha datang teguran datang bencana kabeh kabagian rugi jadi saca nu ngondang bencana di Indonesia cek mah oma hiji loba jelema geus poho ka Allah loba jelema geus poho ka Gusti atuh heuh zaman ayeuna geus loba jelema teh eling bener ngangkat mah barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun ngangkat beas 2 karung dipanggul ku pundukna kuateun tapi loba jelema aya geus teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu moal besi barbel 100 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuateun benar Allahu Akbar Allahu Akbar di adanan maghrib nyong celah reupeun TV nungguan berita ceuk pamajikan akang geus adan ta maghrib karake adan nyaho aing ge tenang kang eta geus komat karake komat tenang paling ge tiluan nyaho tiluan atuh leumeun jeung mahina jadi opatan lumayan kadenge amin kang geus amin mah karake amin ka hiji rajin ngitung amin saya tanya tempo ya bubar kang geus bubar lah tenang teu maghrib ayeuna isukan panggih deui sok tahu sedangkan Ajroil datang teu bebeja heula bener lalawo rahil masya Allah loba jelema sombong ka Gusti ting adana sugannya di urang mah teh nyetrum tanya ka Pak Haji ngadenge adan di Mekah Masjidil Haram rasa nu adan make semprani jelema teh kaseredot lalumpatan ka jero masjid Allahu Akbar Allahu Akbar di hotel, di maktab, di swalayan, di pertokoan lalu umpatan ke masjid sieun tinggalin berjamaah makanya penting aya seni kiroat mereka nyetrum kana hate nyambung dina agama geuning aya seni agama tanpa seni sepi adan make seni kiroat mending ngeunah nikmat kana hate bener teh aya dinu seni adan model kieu aya Allahu Akbar Allahu Akbar Cisauk Tangerang aya dinu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar curug ada nu kieu
Allahu Akbar Allahu Akbar leles pamajikan molototan dan besok adan subuh itu salakina merenang atau lamun di lemur eueuh pasantren di lemur eueuh santri riweuhna ari subuh aya eueuh nu ngarora hudang teh subuh menasa ngadengekeun festival aki-aki nu ngahudang teh aki-aki tiap lemur masjid belah ditu geus kadenge astagfirullah nu malor mungkin mebes subuh dihudangkeun ku aki-aki teh malan lemur belah ditu eling eling umat eueuh nu areling eueuh nu datang teh malan lemur belah ditu mangga ka para wargi sadayana gerak kacarai sakedap deui subuh teu palih kulonna ti palih wetan kaler kidulna mangga hudang sakedap deui subuh mangga gerak kacarai ari geus dicarai marek sarare deui geug bae aki-akina pikun atau di masjid opatan aki-aki kokol bedug pasaran deui we eta ya Allah bahkan aku doa ya budak ngarora tampil siapkeun ti ayeuna benar edangan generasi artis mah generasi pejabat teu hariwu teu bingung loba ngabring nu kitu mah benar teu tapi dengan regenerasi ulama kiai imam khatib susah neanganana buktina percetakan calon ulama nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna maaf lamun di aya dangdutan artis teu datang ece bisa ngagantian heula lamun di aya band aya pop artisna teu datang budak pemuda aya nu bisaeun bener teu tapi lamun urang boga kiai hiji-hijina ripuh di lembur ayo ya rek salat maghrib bapak-bapak sing haruleng can dimulai wae selit tegor ya teh arek mal maghrib teh euy atuh arek ih can dimulai kiai na can datang emang ka mana teuing emang aing ngasuh ribut di masjid untung aya RT ka paimbuaran ka hareup sugan teh RT rek nyimaman malah pengumuman RT ngaguak di hareup bapak-bapak pantes urang nunggu lila ieu kiai teu datang-datang bieu aya informasi kiai gering mencret berat ku sabab kiai gering maghrib sementara penting ieu diliburkeun RT ngaliburkeun maghrib atuh jamaahna berontak teu bisa teh teruskeun maghrib imamna saha RT maju RT jadi muriang digitukeun cek RT jadi aing katempuhan ieu nah kuring RT pemimpin tanggung jawab dunia akhirat mungkin muringkak RT digitukeun pan RT pernah ngaji baheula yang ngaji sih Fatihah bisa kulhu palak binas ge katalar alfil tabat idaja ge apal geus maju pan kuring mah tara daripada prek maju cek RT ridho sarere ridho daripada prek RT maju maklum supir tembak RT pabelit kupling jeung guas jeung gigi lancar Fatihah mah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lancar bari ngadeg-deg da kakarak make sok tahu eta RT maca tabak atuh kuliah kulhu anu gampang Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada makmum bararodo kabeh mun eueuh nu ngabejaan
RT kesang buadak kesang lemut mulai bijil dengan sambungan tabat teka panggih-panggih tabat yada abila habi wa tabat yada aduh kemana sih tabat yada abila habi wa tabat yada hari RT ngarasa era cerik disangka ku makmum merenang RT ngerti kan ayat nu dibaca bisa diheun makmum mulai kapangaruhan mulai marah rewek makmum atuh teh hari nu nyaho di tukang satu teh ulah maksakeun geus teu kapagih mah geus relakeun we relakeun eta salat kabeh jadi ngararobrol cek RT atuh da sia bage teh aing mah taragi bawan lu pada aing tuh gimana bahagia sia kabeh maksa aing cek mamum hampura teh hampura dari nama percaya dan siang ngaji aing mah teu ngaji eta teh ruku-ruku kararieu kabeh tungtu nama RT diuk tidak sholat tangtung diuk kabeh mamung darariuk antara raon siga TK ke taman kakek-kakek ya gara-gara ilmu gitu maka kudu boga ilmu nah siapkan regenerasi imam ti ayeuna lamun aya artis teu riweuh neangan calon artis mah bener teh artis dangdut aya Indosiar ngebor artis pop aya idol benar tuh tuh ngeunah ada sapoe aing latihan eta ya Allah ya Rabbana tapi neangan gaganti imam gaganti khatib ulama kiai susah neanganana buktina calon-calon ulama percetakan anu ngaranna pasantren geus mulai kurang peminat-peminatna tak doakeun bisi aya anak urang nu keur mara santren sing ngarasil ilmu nu manfaat sing loba nu jada di kiai amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal sadeui cenah nu ngundang musibah di Indonesia loba pemimpin sarakah awas kadedemes maka naik milih pemimpin ulah pemimpin anu borangan ulah pemimpin anu sieunan sieun karbut jabatan sehingga berbagai macam cara dihalalkan benar sieun karbut jabatan sieun karbut proyek sieun leungiteun bisnis sieun teu boga imah mewah Masya Allah berarti lamun geus mementingkeun diri pribadi jeung organisasi sorangan rakyat ditoler-toler aing memehna bakal nyaah ka wong cilik aing geus nyongsol di luhur jadi wong licik nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar mah tetep lapar Jawa Barat Jawa Timur nu malarat tetep malarat lolobana di luhur mungkin makmur listrik neon tai kuda di kadutan ngerti teh ibu-ibu sarua listrik neon tai kuda di kadutan rakyat leutik kelaparan ke naon-naon nu penting betung bapak betung ibu di laluhur ngagerendutan teu kitu kabeh aya nu jujur aya nu saroleh aya nu sok ngabelaan rakyat resep ngabangun masyarakatna ulah dicap goreng kabeh tadi kan budak ieu geus teu bisa digeunggeureukeun ieu budak awewena sarwana lalakina sarwana geus teu bisa dipapatahan ieu budak ieu ngagandengkeun nyengir mah eta budak tadi teh centil awewena deui teh teu bisa dielingan tadi ngagandengkeun wae
tah Bu guys waktunya kan may antep cenah susurian Bu bakal dadoakeun urang dina ayeuna masih boga pemimpin anu nyaah ka rakyatna amin anu jujur anu adil naon sababna naik jabatan teh bakal disumpah make Quran ulangan sakadar simbol Quran disimpen dina sirah bener teu samaruk moal jadi saksi di poe kiamat hati-hati Quran teh bakal mere syafaat pikeun jelema anu bener jujur adil komo bari mawa sumpah make Quran pek teu adil teh jujur hati-hati hasil hianat di rakyat maka di akhirat eta Quran moal nyafaatan ka eta jelema naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik sadeu cenah nu ngondang musibah geus loba jelema resep nganyarieun masjid tapi mungeusian bener ayeuna masjid mah semangat keur can boga masjid tapi karela mentaan jariah di jalan bawaan gentong aya nu kitu memasang speaker memawa jaring lemparkan saja mangga tina panca dilempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyungsep sok aya nu menta jariah di jalan sok aya salah teu teu salah nu salah mah umat Islam nu mararampuhna kor eta nu salah kuduna nu mararampuhna kompak aya panitia menta jariah di jalan ngerakeun datang ka jalan he panitia bubar tong menta jariah di jalan gentong kasisikeun mik kabel gulungan ngerakeun menta jariah di jalan kuring nu bakal mereskeun eta masjid dana ti kuring tuh sawah mana nu dijual jang masjid sawah nu kuring dari itu 2 hektar jang masjid atau itu nu 3 hektar maka nu 5 hektar deket kantor desa ulah dijual nu batur cek panitia nyanuhun atuh arek dibereskeun ku akang mah ieu masjid kuring moal papanasan deui di jalan geus tong loba omong gentong kasisikeun kabel gulungan sabaraha deui eta biayana masjid nya kurang lebih 800 jutaan deui geuning loba keneh teruskeun heula di jalan astagfirullah baru mah gentong geus digorolongkeun ka sisi makana mah jelema kitu pelit asupkeun kana gentong gorolongkeun nepi ka pelabuhan ka ditu kamrak bisa ka ditu ya Allah serek majuna nganu aneh eta jelema nu sok menta jariah di jalan jang masjid begitu masjid geus beres eta jelema nu menta jariah jang masjid eueuh ka masjid resep nyieun tapi mungeusi geusian sadeu cenah nu ngondang musibah loba jelema geus ngasup-ngasupkeun barang haram kana jero beuteungna riba, menang korupsi, menang nipu, menang ngarampok, menang maling, menang judi naon nu diharamkeun ku Allah tapi mautna teu kaburu tobat ka Allah hati-hati di dunia bakal datang musibah di akhirat bakal dipertanggungjawabkeun mudah-mudahan sing salamet urang sadayana ieu ka panganten ya punten panganten lamun dina rumah tangga hayang ditambah nikmat ku Allah belajar syukur ayeuna sabab anjeun keur dibere nikmat ya panganten ayeuna teh nun keneh nikmat ya hadi yuni nikahun nun kap alif ha nun nikmat keneh bakal yang harapan kap nikah nun kapna naon karohah teh riweuh bingung susah na rumah tangga aya lamun yuni teu percaya tanyakeun ka panganten kelas berat bener Bu aya dina rumah tangga aya bingung susah aya hariwang aya tuh Yuni aya nama nun keneh Yuni hadi komo hadi geus bebas aya nama mawa Yuni ka mana-mana bebas kanu poe kanu caang kanu rame kanu sepi rek ngendong di imah Yuni bebas naon sababna hadi geus tanda tangan di hareupeun saksi wali surat-surat resmina geus dipenta waktu ijab kabul bahkan ditanda tangan naon surat-surat resmi SIM STNK BPKB SIMna surat izin mondok berarti edot ngenok di Yuni bebas moal ditilang ku ronda geus boga SIM nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok nah berarti resmi aya nama edot boga motor jabriga nama alhamdulillah tapi ingat Yuni sabada nun aya kap karohah riweuh bingung susah
lain nyingsieunan cek Yuni Kang Haji mah nyingsieunan nu puguh mah bunga ayeuna nya ayeuna mah bunga tapi sok sabulan 2 bulan 3 bulan 1 tahun 2 tahun aya gejala rumah tangga tantangan dina kehidupan rumah tangga bener cek Yuni di mana mimitina datang susah bingung rumah tangga Kang Haji cek panganten kelas berat Yuni hiji ku masalah ekonomi eta keur pangantenan mah duit loba keneh kadaharan loba keneh bener tapi sok geus mulai anak aya hiji 2 3 kadituna meureunana mulai tantangan di rumah tangga pangabutuh semakin meningkat penghasilan salaki pas-pasan bahkan loba kekurangan makanya dia dibutuhkan Yuni menjadi istri yang solehah. Mana istri soleha? ISTRI Ina iman yang kuat, Esna sabar. Yuni kudu sabar. Di mana ada ujian cobaan rumah tangga sabar. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Amin. Singet ke bobogohan. Tapi kata-kata gombal bararijil. Kita susah senang hidup kita bersama-sama. Jangan sampai terpisah sampai mati memisahkan kita. Bohong. Buktina salakina paeh mah pamajikan kawin deui untuk milu dikubur bener teh sugan salakina paeh langsung pamajikan geus janji baheula saya hidup bisa mati abdi ka atuh pamil Pak Ustad ek dikubur jeung salaki aya teh kitu awewe tar kedua poe ditinggalkeun mah ku salakina katilu poe geus silih kicep jeung nu tahlil itu bohong gombal wungkul tapi tetap kudu boga ilmu nanaon kasabaran dina yang harapan kabingung rumah tangga ayeuna mah senang keneh tapi engke ripuh ku ekonomi aya lain ngaduakeun ieu pengalaman hirup bener teh lamun yang harapan teu dibarengan ku kasabaran teu saeutik rumah tangga anu karak 4 bulan 5 bulan 6 bulan 1 tahun 2 tahun pegat di tengah jalan gara-gara teu aya kasabar. Jadilah istri yang soleha. Istri yang soleha selalu sabar menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Bahkan dari Palurah laporan, cek Palurah Haji, urang dia mebalalager ibu-ibuna, tara popolotot, teu aral, tara ngadat ka salaki. Lamun salakina geus laloba duit. Lamun salakina teu boga duit, kumaha Palurah sarua jeung orang Karawang. Salaki teu boga duit, ngadenge harga nararek biwir awewe mari lu naik. Awas Yuni tung keripit ahai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trong teng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak di tekebirit ngabibita sayang berit dengekeun awewe jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun mujur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung. Dua senangkeun salaki ibu pak ye jaga akhlak Yuni lamun hayang asup surga panggih jeung Siti Khadijah asup golongan istri soleha hiji sabar menghadapi apa adanya rek boga duit rek teu boga duit tetep akhlak dijaga bahasa santun nu kadua akhlak tetep santun kumaha santun akhlak Siti Khadijah lamun ngobrol sareng Rasulullah sok tungkul ibu sok tungkul aya ngobrol jeung salaki geus kumaha tuh geus nenggak panon molotot jiduh muncrat hasil ngaji balik jadi praktek ke di imah ngobrol jeung salaki leuleus beuheung tak cek salakina hasil ngaji angkat ke salaki leuleus deh 3 kali diangkat leuleus salaki teh lupa kalor nyokot awi diganjel
Siti Khadijah mengajaga akhlak Yuni, di samping sabar, bahasana santun, akhlakna terpuji. Jeung Siti Khadijah mah deui Yuni sok pinter nyenangkeun salaki bari keur pusing keur susah teu aya rezeki oge tetep dandan we aing ngageulis teh jang salaki. Ari ibu osok dandan osok reka mana aya dangdan ka ondangan ka pasar meri babak belur pabrik cet pararindah kabeh sejo nu beureum nu geuneug nu hideung ngararaya tiap pojok disemprot ojek liwat ojek ka pasar gajleng salaki nama teu kabagean. Siti Khadijah maker susah rek senang tetep dangdan di mana rek mayunan Rasulullah. Bahkan Rasul mulih di mana-mana Yuni rasa capek na leungit sabab muka pantau bidadari geulis. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Ibu sok dangdan ngejemput salaki kitu boro-boro. Jujur ibu dina hate salaki tiap lalaki balik digawe di mana-mana mun datang ka imah sok aya rasa sono ka pamajikan, bener teu Pak? Makana ibu nu dipika sonona servis memuaskan. Ya masalah ki balik di Jakarta gawe sono ka pamajikan datang ka imah maghrib, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, panto dibuka salakina luncat keluar. Nyarewa saya penampakan bijil ti jero imah. Pamajikan hudang sare, bau kacak-kacakan. Tuh make baju-baju acan tali kutang pegat sabelah tali kutang sabu make paniti soalnya kena ngadeg-deg di luar innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi. Ya Allah terus saya penampakan ya sore-sore ditelek-telek geuning pamajikan kan bae goreng-goreng ge sono gabur gue digabruk ku salakina barang digabruk salakina gogoakan depan itih nojos terus mah goreng bau nyiksa. Awas inna il iman esna sabar tehna tawadu rendah diri hadap asor erna istri solehah ridho diatur ku salaki selama eta aturan tenyimpang tina aturan-aturan Allah. Inna istri solehah istiqomah dina ibadah teu cukup istri anu solehah hade edot kudu jadi suami anu soleh. Mana suami soleh? SUAMI esna sajaah gagah boga wibawa. Lamun salaki teu boga wibawa hancur rumah tangga. Komo lalakina eleh ku pamajikan ditutunjuk ke cicing ngadeg-deg salakina. Kumaha nyai akang mah kumaha nyai. Jadi salakina anu ngatur. Pokona akang di imah cicing urus budak, akang nu ngepel, akang anu ngurus imah, akang nu masak, akang nu nyeuseut. Nyai ka mana? Abdi nu ngojek. Akang lu bahaya lalaki gitu eta. Kudu boga wibawa. Edot. Adina fisik mah alhamdulillah saja katinggalina ieu. Edot kategori Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara. Munasib Mubarok Suzuki Katana. Sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Namun bapak-bapak rumah sakit itu buru-buru rek sare memehna edit ka warung meuli kuku Bima, ibu meuli sare rapet bejana ngajodo eta jamu ngan ulah nurutan urang Karawang memeh sare rek diinum gelasna patukeun salakina nginum sare rapet pamajikan nginum kuku Bima atuh rek sosonoan teu jadi da pamajikan anu ngadadak hareulas teu pararugi pangaruh kuku Bima salakina ceurik nepi ka isuk rapet tuh bisa ki dia minta awas saya dong tuh makan gitu sih Yuni ulah makan gitu wudu insyaallah dengan wudu semuanya akan berkah. Al wudu qabla naum fahuwa indallahi syahidun. Wudu sampai mesare bakal diberi ganjaran syahid. Wudu sampai mesare bakal diberi tenaga kuat. Wudu sampai mesare bakal diberi turunan anu berkah. Pernah ibu memesare diajak wudu laku salaki. Nah iya masalahnya hari hayang boga budak saroleh carana salah ini mah balik di sawah men gua jeleng mereka kamar pohodoran pacul nyelap atau budak lahir jadi heuras beheung memesare riweuh neangan endog bebek budak lahir jadi maling entong wud
wudu eta ajaran ti Rasulullah, wudu memesare supaya diberi turunan anu berkah. Jadi esna syaja'ahuna uswatun hasanah, suami yang soleh adalah suami yang mampu memberi contoh baik bagi istrinya. Pak hayang gaduh istri soleha, hayang teu syaratna salakina kudu soleh ti heula, hayang teu dimuliakeun ku pamajikan Pak, hayang teu syaratna bapak nu jadi salakina kudu mere contoh ngamuliakeun ti heula ka pamajikan, hayang teu disopanan ku pamajikan Pak, hayang teu salakina kudu mere contoh sopan ti heula ka pamajikan. Ai pamajikan mah rakyat, ai bapak salaki pemimpin, hayang boga rakyat soleh, pemimpinna soleh ti heula. Kunaon Siti Khadijah mulia bahasana, sabab Rasul manggilna nyontohan mulia, ya Humaira kabojo, bunga mawarku cantik kade sakedap, ibu osok digitu-gitu ku salaki. Iya masalahna sageunahna we manggil pamajikan jenong ka dieu, pamajikan leuwih kasar ngajawab naenon jebrag, astagfirullah eta si jenong jeung si jebrag bahaya. Salaki mere contoh lu sakumaha gagah na lalaki, maaf lain ngabelaan awewe ngalemahkeun lalaki lain, jujur sakumaha beunghar na lalaki, sakumaha gagah na lalaki, maaf yang heurepan awewe mah galak eleh, maaf galakna lalaki leuleus ku awewe. Nah sababna, sabab awewe punya kelebihan dibanding laki-laki. Naon kelebihan awewe? Awewe pemberani. Wani naon? Awewe cirina wani yang hareupan maot. Tuh deui jelema nu wani yang hareupan maot iwal ti awewe. Jujur, anak ibu tilu berarti geus tilu kali ibu mempertaruhkeun nyawa, narohkeun nyawa. Bener teh? Berani menghadapi kematian. Dalam teu wani moal bijil deui tanah. Ibu nu ngarasakeun, salaki teu ngarasakeun. Bener teh? Ibu mah di kamar jeung bidan ratusan ribu urat sawat sarap putus. Kenapa? Karena nyawa jadi taruhan ketika melahirkan anak. Bener? Salaki nama apa di luar jalang jeleng bari ngenyotan jinggo wiridan lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe. Ibu mah jeung bidan da kuduna mah bijaksana tanya ke pamajikan salakina cicing gigireun pamajikan nyai tawakal pasrahkeun ka Allah, ayo keluarkan di tanaga leuleus Kang nyeri, ayo nyai sabar sok jeung akang bareng kami hayat tanaga salakina gehgeran milu ngaheujeun tungtuna mah ti heula salakina ngajuru nepi ka bidan reuwas si orok bau naon ieu amit-amit salakina milu ngaheujeun nyawa jadi taruhan. Bener teh Bu? Borojol anak kapok teu eueuh nu kapok budak karak bisa ngorondang indungna kunaon eueuh kalepasan ya meta kalepasan sedengkeun eta orok nu bijil teh anu 2 kilo 3 kilo bijil. Bener teh? Urang mah lalaki ulah 1 kilo 2 kilo mula sebeteng ka bebeng geus 3 poe teh bijil-bijil sakalina bijil baras segede kaleci ngalaman awewe mah 3 kilo nu bijil nyawa ditaruhkeun. Makana cirina awewe pemberani nu kahiji wani yang hareupan maot, 2 awewe pemberani wani nyarekan nu dagang. Lamun lalaki balanja rasional, lalaki lapar bapak-bapak boga sanggu unggul eueuh daging aya nu dagang chicken daging man ieu sabaraha daging paha chicken 5.000 mahal-mahal teh itu 4.000 tuh bisa ya bumbuna nya ayo bumbuna bagus ya mah lalaki mah mikir atuh mending kena ieu we nu geus asak tinggal ngadahan 5.000 ge mahal gekeun bae daripada aing udah geul hayam can mencitna can mulungna ngadudutan buluna weuh lila mending ieu cek lalaki siapa 5.000 bungkus mang bungkus jadi telila lalaki coba awewe hayo lamun nawar mang ieu sabaraha 5.000 5.000 mahal-mahal teuing di situ ke kamari 2.000 cek
cek eta nu dagang 100 nu balanya nu ge bangkrut aing sekalian jeung roda-rodana dijual ku aing awewe telo awewe pemberani nu katilu wani nyiridit wal poe nu nagih teu ieu tiung geus lalunas encan geus beda nu lunas mah rapi nu nyengsol eta can lunas oh diomengkeun geus lunas tiungna lesak mantak lamun meuli tiung nu make aibon bari kudu dipake rapat kana hulu-hulu opat awewe pemberani wani naon wani ngahirupan nu pae atuh ulah ka mana sia teh mikirna ngeres wae ngahurungkeun kompor ih ka mana-mana wae ya maka narek kumaha oge sakumaha beungharna lalaki kumpulkeun harta salaki rek mayar jasa pamajikan moal kabayar pamajikan mangarasakeun men bener teu sok micenan getih sabulan sakali osok getih kotor osok lalaki ngarasakeun teu Pak yang tarima bersih nu ngarasakeun awewe keur men cenah nu nyeri tonggong nyeri cangkeng nyeri suku bener eta teh ibu lamun keur naon keur men bahasa nasionalna men bahasa agamana naon head bahasa Sundana naon hah kotoran bahasa Jawarana naon si brewok utah getih gitu lah geus tah susah amat daripada aing kesel nungguan lila brewok utah getih si botak jadi merana gak cicing mumun cicing titin cicing dengekeun ya Allah nu ngarasakeun men awe cek ibu-ibu atau Allah tak adil nu men awewe justru adil ketika ibu men digratiskeun ibadah Allahu akbar molor ti lohor nepi ka asar 12 cek salakina dosa sia teu salat cek ibu sorry men meungeunah eta ngajawab waktu na puasa eta di kamar sorangan beurang terus salakina kanyahoan dosa sia kanyahoan teu puasa doraka cek ibu sorry kang men teu percaya deule berarti lamun boga salaki tara salat tara puasa buru-buru pangmeulikeun sop tek di mana masangna lalaki wawalkeun kana sungutna hakan tas sop tek aya adil ibu dibere men biologis geus pas penanggulanganana gampang ibu-ibu mamen aya soptek lamun lalaki men hese nengan soptek ngaku di bulan ku sorban ibu-ibu mah gampang aya soptek teu kabeli soptek tinggal lupat ka dapur lap kompor jejelkeun susah amat jasa awewe teu bisa dibayar ku salah men hamil bener teu sok ke 8 bulan gede beteng karunya Pak meyoge geus teu puguh organisasi beteng geus gede kadang-kadang leumpang bujur di dapur bujal geus diburuan imah sare ge guling gasahan keur gede beteng kitu bener teh Bu yang ngigir asa keplok nang kuban siga jujulautan sieun mejret keur gede beteng kitu pan sare nang karak curiga salaki sieun naik ke puncak gunung serba curiga karunya ham 8 bulan bapak matong 8 bulan nyobaan we sabulan kumaha carana di dapur aya kalapa 3 siki beungkeut na beuteng sok sare bawa ka pasar bawa sia gempor lalaki sia entak sinyaah ka pamajikan teh nu katilu ngalahir jasa awewe teu bisa bener ku salaki nyawa taruhanana nu kaopat asi air susu ibu sabaraha taun diririweuh indung mah hebat bisa ngarepehkeun orok sakumaha jejeritan teh orok ceurik pangkuku indung narepeh di pangkuku bapakna mah mungkin ngamuk budak teh jejeritan da bapakna kesel aral dok batur mewek yo masalkeun
indungna pak kadia karak dahar indungna sahuap tega nempo anak cerik bari dikekesak ku salaki kadia pak kadia kok indung satah indung kau cek ibu oh kasep bagur kadia usaha oh ku bapak siapa jiweri cek indungna repeh budak teh kumaha direpehkeun anak hebat indung sabab boga stop kontak orok di pangku kodok burial lol stop kontak nah aya di indung repeh eta orok repeh penyusuan asik keur sare peuting teu bisa tibra boga orok ibu bener teh salaki mah nyegrek ibu indung nu nyaring kodok berial lolep repeh cek indungna bari nyusuan aing sare deui karak 5 menit hudang deui daya nu oa-oaan hiji deui gede sorana teh bijilna teh ti tukangeun aya ditempo ka tukang Masya Allah orok jabri groroesan kermenta jatah berenang iya amit-amit ya Allah iya pengorbanan awewe makana hargai lamun hayang nyaho salaki mulia nyata salaki nusok ngamuliakeun pamajikan lamun hayang nyaho salaki hina nyata salaki nusok ngahina ka pamajikan hayang boga pamajikan solehah syaratna salakina kudu soleh ti heula SUA amanah suami yang soleh suami yang amanah cilaka salametna Yuni aya dina tengen dina leungeun Nur Hadi sabab ketika ijab gobul maca syahadat Nur Hadi geus ngamimitian jadi mimiti nempi tugas sementara Mang Eman geus jadi mitoha mimiti tugas habis dipasrahkeun bagja rek cilaka rek susah Yuni dunia akhirat aya dina leungeun nu nyakal amanah saha Nur Hadi salametkeun Yuni dunia akhiratna anjeun nu bakal dipenta pertanggungjawaban di akhirat edon awas tah jaga SUAM M nama wadah suami yang soleh suami yang mencintai istrinya ya sejati cinta sejati suami yang disebut mawaddah bukan suami yang pandai membelanjai rumah mewah mas inten berlian bukan tapi suami yang mawaddah mencintai istrinya adalah suami yang mampu menjadi imam dalam rumah tangganya membimbing istrinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala SUAMI istiqamah dina ibadah istrina istiqamah suamina istiqamah dina ibadah bakal diberi turunan-turunan anu saleh soleha amin ya Allah ya Rabbal hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.